Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun tepang deui di channel Berkah Segara. Mangga satos carios kamari pedang wasiat urang lajengkeun ku carios tangkorak hideung atanapi jawara ti kuburan. Wilujeng ngabandungan tug dugikeun karengsena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lujeng patepang daun deui para pemirsa sareng acara carita. Khususna carita jawara ti kuburan nu ayeuna baris di Bandungan ku para pemirsa bagian anu ka-65. Sakumaha nu kantos di Bandungan dina hancan katundah bagian anu ka-64. Pedaran Mang Dedi kebegat wanci dina mangsa bedarkeun kaayaan alam subuh-subuh di lembur Cilayung, khususna kana laku lampahna Supala Katu Citrasena anu harita deuk ngiwat Banara. Kumaha atuh para pemirsa, lajenganana carita naon anu bakal kajadian? Langkung paos namah mangga urang sami-sami Bandungan kusena. Kaayaan alam subuh-subuh di lembur Cilayung. Bangsa alam harita teh khususna hawa meni cemewek tiis. Da memang harita mangsa alam geus waktu muruk kasubuh. Ayam jago kongkorongok patembalan jeung pada baturna. Bre aya dua tangtungan jalma pating kalemeng pating kulinting di jero eta lembur. Ronda lain dangan duaan. Horeng si mana horeng eta teh Citrasena jeung Supala. Anu keur narekahan tata jeung carana pikeun ngiwat jang Banara di imahna Mang Supari teh. Angin subuh geus karasa tiis, hayam jago anu kongkorongok beuki rame patembalan. Malah teu lila oge jeledur atuh bedug subuh geus ditakol. Barang jeledur sora bedug disada Supala oge ngarahuh bangun cape. Malah mapok ngomong jroning hatena. Alhamdulillah hidup alamin geus tepi kana waktu subuh. Tapi ari aing kalah ngadodoho batur. Sakudu nama aing teh ngalaksanakeun salat subuh, tapi ya mudah-mudahan bae Banara bisa buru-buru beunang. Ku aing bisa dibawa kabur kanu jauh sarta aing bisa ngalaksanakeun salat subuh di leuweung nu jauh ka lembur anggang teh desa. Hampura kasep Banara. Kaula lin rek hianat ka anjeun tapi kula teh hayang ngabuktikeun kana naon-naon anu dianggap jahat ku Nini Karingking. Kaula teh perlu keterangan anu yakin ti anjeun kasep. Cek Supala ngagerentes jroning hatena. Bari jeung taki-taki nungguan nu bakal kaluar ti jero imah. Kitu deui Citrasena. Mana geus taki-taki siap pikeun ngalaksanakeun tugas ti Supala. Sedengkeun anu keur diintipna, harita teh tetep keneh we ngarariung di tengah imah. Pok Jang Supari ngomong ka Mang Samdi bari jeung memeres samping sarungna. Mang Samdi, naon Jang Supari? Jigan geus beurang na bae sabab beruk subuh geus aya nu nako ti belah kidul maning. Tah nu adan ge mengah haleuan estu ning mata ku asuh urang kacarai Mang keun bae da geus subuh ayeuna mah. Di imah mah keun bae barudak jeung Den Banara awatan yang malati malahan mah. Bili parantos tunum mamangge watu geroloson hakarulam halen teh nya. Bili janten panyawat. Nyamangnya bener pisan Jang. Sok atuh gerak kulem heula Den. Ulah hangirangan kana kulem bilih namihan panyawat.
Mang bade katajuk heula sakedap yeuh. Cek Mang Samdi bari ngareret kajang Banara nu direret pok harita. Mangga Mang Samdi. Sawios ulah ngaraos kaganggu, mangga bae bade katajuk mah. Abdi mah bade di dieu we sareng Nyi Malati. Cek Banara bari jeung manggu. Pok ditempas ku Malati Bodas. Taras pisan Mamang oge Kang Sapri. Mangga atuh bade angkat mah. Sawios abdi nu ngajaga Kang Banara mah. Ulah ngaraos kaganggu Kang, Mang. Nuhun atuh Neng. Ayo Jang Supari. Hei, urang katajuk heula euy. Lamun geus salat mah urang sare deui sakarja poe mah duh. Ulah henteu teuing. Bisi mentak jadi penyakit. Ya ieu tuh. Ayo atuh. Keun bae barudak balah cenah tari brawe jadi ieu. Budak barudak pejuh tuh tidak liberakeun sare. Keun bae da pejuhna mah. Mang Supari junang tuh terus dituturkeun ku Mang Samdi. Geus kitu kolotrak Mang Supari ngalaan tulak panto. Rakyat berai panto harip engal. Barang jeung kitu supala muliwat ka bibir. Terus atuh nyempot jinu poe. Da alam teh poe kaneh harita teh. Adi Citrasena ngarepetkeun tonggongna kana bilik teh. Barjeng panon neuteub kana sumut panto. Malah di barung jeung taki-taki pikeun newak saha bae nu kaluar. Telila brig gebrig harita aya anu lempang dina palupu. Hate Citrasena tingnas hareab jajantung ratu tutunggulan. Panu neuteub seukeut kana panto. Geuningan poe keneh Jang Supari alam teh yo. Cek Mang Samdi bade jeung lempang pangheulana. Juru turun kana golodong. Silong kawak. Citrasena harita bangun sakilat ngabekem baha Mang Samdi. Atuh puguh Mang Samdi meniruwas. Riwasna lain bobodohan, ambekan jika ngodadak eureun. Parandene teu bisa ngagero sabab baham ditungkup ku Citrasena. Bari jeung beuheungna dipiting. Cilok Citrasena luncat ka tukang. Bari jeung magul awak Mang Samdi anu masih keneh hareugeun. Can ngarti kana naon-naon anu kajadian. Telila geruk Citrasena ngagorowok tarik pisan. Hei, Malati Bodas, ayo geura keluar. Ieu jama anu dipercaya ku anjeun geus katewa ku aing. Ayo, geura bijil sia Malati. Cek Citrasena ngahaja ditarikeun. Bari jeung ngabedega di buruan. Walingeun nyakelan Mang Samdi meuni paguh pisan ngagegep. Malahan mah Mang Samdi ge teu bisa minge, teu bisa bergerak. Awak karasa leuleus. Barang geruk Citrasena ngagorowok. Mang Supari meneng ngagurubung tina awihing kuruwas. Sulung luncat deui ka jero imah. Suwer atuh neunggar kana panto geblus ka tengah imah bari jeung hariweus-weus ngomong ka Malati Bodas. Halo cilaka Meng itu Mang Samdi aya nu newak di babat ku jabajar. Enggak tulungan Neng. Aduh ampun ampun tuan lawan. Enggak tulungan. Mang Supari ngomong teu puguh urus bari jeung tutunjuk leungeunna ka luhur. Atuh gebeng Malati Bodas ngarenjang. Satakar kebek ngarenjang dogek. Ngadenge anu nangtan. Ahina pok harita Malati Bodas ngomong ka Banara. Kang Banara, wayah dekantul ini ku abinya. Abi peryogi nulungan heula Mang Samdi. Bila dibinasa ku eta jalma jahat. Kurang ajar. Geus kumaha ngahina ka urang. Cik Malati Bodas bari jeung paparaket nahan amarah. Tapi sumeh menang idin ti Banara. Can wari indit Malati Bodas teh. Bangga Malati. Mang Samdi memang peryogi ditulungan. Sawios akang mah di dieu we daya di lebat bumi sareng Mang Supari. Jawabna Banara beri jeung nunjuk di ka Supari. Sanggeus kitu Malati Bodas teh ngomong deui. Jelung keluar ti jeuna panto. Curila celek. Cileug jengelek. Harita nangtung di buruan imah. Terus culang cileung ngangan musuh nu nangtang yuda tadi. Barang breh tetela di buruan ayah jijama nu keur memanggul awak Mang Samdi. Seak hatena Malati Bodas harita karasa panas kacerot cumiduh kagigir. Panasna asa direrap, manehna asa dihina umusuh. Cung Malati Bodas luncat ngarajang ka Citrasena. Maneh ngablesat tarik pisan. Tapi edas ana jeleng Citrasena teh harita luncat ngajauhan bari jeung ngomong. Kawas nu ngahaja mah panas ka Malati Bodas. Ayo geura udag aing lamun heueuh mah Syawani. Ieu mangluk dijieun wadah kuburan heubeul ku aing. Cek Citrasena bari jeung terus luncatan ka tukang. Atuh puguh tumrapna Malati Bodas mah matak panas kana hate.
Ari oge menitip parakat nahan amarah hauk nyarekan ka Citrasena bari jeung udag. Bangsat, urang aja sia hayo. Ngejedog sa setan. Ulah ngabur salamun eumeuh sia magagah. Naon mah ka jeung bohan aing? Hat. Jelung. Malati bodas teh terluncatan meningat curilat nandingan kilat. Maju bodas nyembus poekna alam subuh. Atuh puguh mata keluang anu nempel. Teu beda jiga kalangkang setan anu keur kabur. Tapi Citrasena mah teu eureun-eureun lantaran maksudna oge ngarah Malati bodas jauh jeung Banara. Pok Citrasena ngajawab berjeung kabur memanggul Mang Samdi. Mentang loba bacot sia Malati bodas. Hayo geura susul awak aing. Lamun heueuh sia awewe digjaya aing hayang ngajaja pangawasa sia. Sok udag aing. Citrasena ngomong bari jeung lumpat sarta Mang Samdi oge harita teu tinggalun di papanggu jika nu hampang. Sungut Mang Samdi geus dibekem ayeuna mah atuh gerok Mang Samdi kekeluhan menta tulung. Mang Samdi tulung-tulungan bari jeung dibekem teu puguh kadengena. Pajarkeun teh ampun tulung ieu kuring dibawa mantog ku jurig cenah tulungan yang Malati kitu. Lamun dijelaskeun mah Mang Samdi roesan bari jeung hayang ngeulepas teh ya. Tapi ku Citrasena tetap dicekal pageuh pisan. Hot jung. Citrasena ngaluncatan rungkun anu luhur. Atuh puguh we. Bujur Mang Samdi teh menikeun karancodan sok sieun ragrag ka handap. Mangkaning kaayaan alam poek. Tapi Citrasena mah jiga teu asa-asa. Lumpatna itu gancang pisan. Tepikeun ka ku Malati bodas oge. Terus diudag bari jeung toleh kekeleueuhan. Nangtang tarung ka Citrasena. Dua tantu ngajalma paudag-udag dina waktu subuh. Bari jeung dialokan ku sora hayam jago anu kongkorongo. Kasubri para wargi, can urang udah heula anu keur siri udag antara Citrasena jeung Malati bodas. Teuneun heula sakedeung, ayeuna urang kocapkeun kaayaan supala anu dipintip bongkona jang Banara. Kasubri para wargi, tun baheula lalampahan Malati bodas jeung Citrasena. Ayeuna urang kocapkeun kaayaan di jero lembur na kasupala. Bareng jeung lutnatna Malati bodas kaluar ti imah. Supala oge rikat luncat muruk kana pantu na Malati bodas bieu. Tarikna teu bisa digambarkeun ku panon biasa. Malahan mah dina waktu anu ngasakilat supala ge ayeuna imah cileug ngabedegan nangtung bari jeung luak lieu keret ka Banara pok supala ngomong ke warga supari anu coloh gan katen. Dina awahing kutung deregdeg gumpat satarikna jeger nenggar panto brunu tapi tarangna anu bancur nur teu dia. Sadengkeun atuh Malati bari ngacung-ngacungkeun obor ngadamaran urut anu kalabur. Parandene kitu gero supari tapi dah Citrasena lain harita alam geus caang. Barap anu sili udah geus aya di kebon katempo kelawan jelas ku Malati bodas. Sia, ayo urang tarung sangat dujajakan jeung aing. Lamun nya mah sia persatria. Hayo urang sia. Cek Malati bodas bari jeung napas ngaheg gati ngarasana naon. Awak Mang Samdi rada datar jeung lega. Rang Citrasena na cakakak nyungsrikeun ka jeung ningali ka tukang. Cek Citrasena jeung yamekeun. Ngomongna kelawan sadengkeun Mang Samdi tetep di papanggul seong narajang ku budogna nyem. Malahan mah lamun nyabet kaluhur matang tu bakal kena kana awak Mang Samdi. Tapi jelepung Citrasena luncat bangun hampang himping kaplos bedog bet angin budig Malati bodas nafsu anu tarik betan tadi susah salah-salah bisa nyelakakeun atungan bati bingung we malah balik we mending oge ulah nuturkeun ka aing dah aing rek modaran ieu mangkeluk ye. Saha ngaranna ieu mangkeluk teh Malati he. Ari Mang Samdi mending ngaranjuk barang rek dipayani teh. Setan sia, ulah gagabah sia ngomong teh. Eta teh Mang Samdi sia kolot aing anu kudu buru-buru tulungan ku aing. Hayo, lepaskan sia. Hayo urang tarung patutunggalan jeung aing. Jawabna malah melotot ka Citrasena atuh cekakak deui harita.
Memang benar ieu mangkeluk teh ngaranna Samdi. Tapi hanya ka manehna mah bisa papanggih deui jeung pamajikanna meureun euy. Ayeuna rek dipodaraan ku aing rek dipake tuma kuburan heubeul. Teu kudu babacot sia malati. Ayo, geuna tarajang dari aing mun heueuh mah sia hayang jadi jago. Sok, lamun heueuh mah sia wani ka aing. Atuh puguh Citrasena mun dicolohok, tapi tilapok Citrasena ngomong berjeup semua. Kula oge moal mundur. Ya rasakeun sia. Salam. Nanaonan at tetes malati. So kira maju rek narajang mah. Kula oge moal mundur da moal sieun kubat pantaraan yeun. Jempe sia setan. Ya rasakeun sia. Cek malati bodas harita bari jeung surut ngirimkeun pereup katuhuna kana Gado Citrasena. Gila kabos monjok angin. Sabab Citrasena kesit ngakiwarkeun sirahna. Ngan hanyaka teu cukup ku kitu. Suku katuhuna surut maju di barengan ku leungeun kenca anu ngarawe leungeunna Citrasena. Hiuk berat atuh galeong. Awak Citrasena rada goyang saeutik. Sabab ditarik digigir atuh ku melati bodas tarik jilong Citrasena luncat keluar. Selek nincak di kana lemah rada anggang ti melati bodas. Tapi bareng jeung kitu atuh melati bodas ngirimkeun seranganana meuni murul. Dua pereup susu-susu ngancam-ngancam kana dada Citrasena. Mangkaning Citrasena kakara nincak taneuh pisan. Lamun teu di tanah bakal cilaka. Kapaksa leungeun Citrasena nakisna nonjokan ka melati bodas. Dengan Citrasena pakupis nakisan serangan di Malati Bodas. Tapi ku Malati Bodas terus disedakeun. Jadi bere kesempatan akhirna suruduk. Hiu. Allah. Keduk dada Citrasena kebenangan. Cilong Citrasena mundur ka tukang beringis. Gujraam. Awak Mang Samdi ditunda. Mang Samdi dibebetkeun cungcurunganana atuh asa potong. Malahan mah meuni moringis bari jeung gagerungan minta tulung. Ayo, tolong, ieu bujur nyeri ayo. Mang Samdi harita tulung-tulungan terus ngesod ngajauhan pakalangan tarung. Talila Malati Bodas atuh narajang ku suku katuhu. Tapi gila Citrasena diwarkeun awakna kepos suku Malati Bodas najong angin. Yuk kawak, atuh Malati Bodas harita kene oge. Deut ditilapkeun sekaligus Malati Bodas meuni ngaranjung. Tapi sakilat muterkeun awakna ka tukang. Tonggong ngajari nukangan ka Citrasena. Bari jeung kitu gedung atuh harita Malati Bodas ngalabuhkeun maneh. Gedung dada Citrasena dijejak sekat tenaga. Ono cek Citrasena bari jeung ngaresotkeun suku Malati Bodas. Cilong Citrasena mundur deui ka tukang. Di parengan ku Malati Bodas anu ngorejat hudang deui. Srog masang kuda-kuda antep pisan. Panon melotot ka Citrasena pok harita. Sok siapa maju sia sepangsat. Mana kagagahan sia sok. Sia. Geula tembokkeun kain. Ya, si Malati Bodas nu bakal nadahna. Sombong. Kakara bisa kisah kitu ge wakang ngarebehkeun liang irung. Euy. Aing can narima eleh sia. Yo, rasakeun. Yo. Cek Citrasena ku sarwana jeung luncat kaluhuran sirah Malati Bodas. Dua sukuna nilap mending rapat kana cungcurungan. Gebeg Malati Bodas ngaranjung. Sabab lamun suku Citrasena anu ditajongkeun tantu bakal ngababantaran. Lep Malati Bodas sarta ngelokkeun sirahna berjing malik nuturkeun gerakan Citrasena. Barang celek Citrasena nincak taneuh, Malati Bodas geus ngajang hareup deui atuh ka musuhna. Kalawan teu mere tempo, barang jeung nincakna suku kana taneuh. Hiu. Berat suku Malati Bodas njabet bincurang Citrasena. Tapi mata kaget. Citrasena tetep tagenteu usik-usik. Sukuna jika patok besi anu kacidak kuatna. Cileng Malati Bodas harita mundur deui bari jeung taki-taki. Sabab tetela Citrasena geus ngagunakeun tanaga anu teu wajar. Sia kamu su aing ngagunakeun tanaga jero. Mahina kuat nadah sabetan suku aing. Lamun kitu masih aing moal bisa nyerang. Tapi kudu ngadaguan serangan ti lawan. Bikin
disedotan aja aku aing. Malati bodas ngarandeg beri ngagirentes jeruning hate ari Panon melotot kana beungeut musuhna nyatana Citrasena anu dipelototan kelakat cakakak atuh siri. Kunaon mundur deui Malati bodas? Hayo maju deui sia. Apan sia nu nangtang gelutelin? Tapi naha ayeuna bet ngajedog. Hayo maju sia teh. Cek Citrasena beres jeung sering moal teh. Rei Malati bodas nafsu. Curat maju salengkak. Sok narik napas panjang sok perip katuhu disodorkeun ka Citrasena. Gerap aing ya. Cek Malati bodas bari melotot. Yuk kamak. Bari Malati bodas ditewak ku Citrasena terus ditarik kana dadan. Serong sorot geduk bari Malati bodas nangal pisan kana dada Citrasena. Sadengkeun atulungan katuh Malati bodas tetep lempeng bangun anu heuras. Lengak Citrasena rada kawalahan, tapi gancang suku kencan mundur. Diparengan kulengan kencana paksi ku Malati bodas. Hiu, plak kareong. Awak Malati bodas rada ngabangkieun, putas Citrasena tadi beka semetan. Anu keur ngabangkieun kitu teh, sia, dilerot tak-tak pisan bari jeung maju. Sia, loyong awak Malati bodas seselontodan, tapi teu nepi ka rubuh. Gancang atuh pasang di kuda sarepet kabut balati. Siap. Beresak, beso belati haritah ngancam ting corona Citrasena. Tapi hiu kawak, eta peso katewa ku Citrasena. Atau gebeg Malati bodas ngagebeg satekar kebeg. Sabab tetela Citrasena sanggup newak pesona Malati bodas. Biasana matong boronen sifat Citrasena. Dalah ninih kalingking oge can kungsi bisa newak peso balati anu Malati bodas mah. Kalawan teu sadar Malati bodas mundur deui dua langkah. Panon melotot ka Citrasena. Malati bodas can nyahoeun yen Citrasena teh muridna si guru anu ahli ngulingkeun peso balati. Nu mata teu mata kaget lamun jeung Citrasena jiga anu gampang pisan newak eta balati anu geus dilempangkeun nu deuk niru kana ti corona. Nah, Malati peso sia dipulang gede ku aing. Kebutuh aing mah. Toleransi. Malati. Piluluyan Malati. Piluluyan. Yup. Yes, harta kena oke Citrasena loncat tarikna naningkan kilat. Mendingan sojo relatis tika tempo deui ku Malati bodas. Lang Malati bodas harita ngahuleng bakat ku kaget. Sabab musuhna dianggap aneh. Hari tadi ku tadi jika nu heueuh galak. Tapi barang manehna geus ampir ripuh musuhna telah kabur. Jeung nadi mangsam ditu derete acan. Aneh. Nyabet kitu mangkeluk teh. Naon maksudna kabur ninggalkeun aing nu geus ripuh? Mata kleur mikiranana. Tapi kajian teuing da aing mah geus salamet. Kitu di mangsambi. Manehna salamet ditu diganggu ku si kasabelan. Tapi saha atuh maneh nanya? Nya anu bebarengan jeung di kalingking teh celaka tuh. Untung mina kabur terus nyiksa ka aing. Cek Malati bodas ngeceuwih ngomong sorangan. Bari jeung Panon molohok kana dangdaunan anu oyag urut kadupah ku Citrasena. Sabot keur celohok kitu ketayap mangsambi nyampurkeun setengah ngaronang ka Malati bodas. Bari jeung meuyeugeung nyekelan cangkeng. Lantaran karasana nyeri urut digubrageun ku Citrasena. Pok mangsambi harita. Men. Men. Hati hantap nuka sebaran aduh. Ya. Gujlang gesirah bejat bujur honor omor tuh. Nyarang saman den. Mang Sabdi cungkelin gudang di meuyeugeun leumpang lalaunan beri jeung buringis. Ret Malati bodas nu direret pok harita nanya bangun hariwang. Naon karaos teman? Eta meni majagang kitu. Awak gujlang neng duh. Sirah menikah loncer. Aduh, bujur nyeri cum-curung-cung nyeri. Dada asa ngabagel duh. Teng si bangsa teneng. Nanaonan buat ngagugubug diri. Sugan teh heueuh wer. Mah borogos ngaduluk. Pak Mang teh. Pae.
sakitu mah nyanengnya Nya, sabar hate ulah rek abah nyanengnya nya mang. dibebetkeun sakitu mah Answer mah lebih ti kitu. untung sanes kaden banara Rayung. Apan main pisan anu Mamang oge. halo teu baruk eta nu ngadurukeun waktu cukup mang sanyakapan. Cag para pamiarsa, ye carita urang tunda heula. Kumaha atuh lajenganana. Insyaallah enjing dina mangsa tur acara nu sarua Mang Dedi baris neruskeun ieu carita dina bagian anu ka-62. Teh hilap Mang Dedi ngahaturkeun nuhun kumaha rupi perhatosanana lujeng kantun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank